Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Sirawi Jaka Keling. Sirawi Jaka Keling. Dongeng Sunda Roman Silat nu ngajujut lagu mapai rundayan carita tandangna jawara pilih tanding nu ketelah Sirawi Jaka Keling. Lambaran lalakuan kahirupan jawara kakoncara nu tandang makalangan taya karingran ngumpes kejahatan nanjirkeun bebeneran demi katengtreman katingkriman balarea. Sirawi Jaka Keling. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Sirawi Jaka Keling. Pasir nulung kawin kaya jawan bisa disorang gunungna ngajegir tepati luhur manuk mapalang caanga berang. Sirawi Jaka Keling. Naskah Yasana Yater Panutur Catur Mang Inoy. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka Musik Rendika MG. Pangjejer Gawe Dewi Miranti. Produser Ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Sirawi Jaka Keling. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Beak minggu datang bulan, beak bulan datang tahun. Waktu terus lumaku marengan rengkak paripolahna insan nu magelaran di pawenangan nu nyorang lakuna kahirupan sewang-sewangan. Lain ngan ukur gempar nu pinuh sumanget neleman ilmu anu aya dina kitab pusaka dahana. Tapi si Keling nu dibimbing ku Sirawi sarua budak teh teu oleh sumanget dina narima sakur kaweruh dina hal ilmu silat ti anu jadi bapana nyatana Sirawi. Malah aya anu mata kaget pikeun Sirawi sabab setiap jurus jeung keterangan naon bae anu dijelaskeun teu kudu ngadua kalian langsung bisa kacangking ku si Keling. Ulin karuhunan geus bisa diyakinkeun ku si Keling
Sirawing anu saterusna ngawariskeun ulin Jatiruhun bareng jeung tumuwuh mekarna wangunan awak si Keling anu beuki gede teh jeung beuki ngeusi beuki tembok kabinekasan si Keling dina mangsa neuleuman ilmu-ilmu ti bapakna. Saperti kaayaan harita katingali di pasir anu matuh anu sok biasa dipake tempat latihan, Sirawing jeung si Keling kakarapisan deureuh tina latihanana, awak duanana pada ngesang. Sirawing ngareret ka si Keling bari terus nyarita. Tah, ilmu Jatiruhun tangtuk leuwih hese ya. Tapi ningali lain sigana bakal tereh bisa jang. Sabab ulin karuhunan oge teu kudu dilangajarkeun, geus bisa geuningan. Namun kitu mah uing teh pinternya Pak. Sok latihan deui Pak, ulah lilat teuing leureuhna ya. Keheula atuh Keling, meuni eueuh kacape, eureun heula sakedeungnya, ulah ditakar teuing nanaon oge. Nya sebe nya, komo ayeuna mah yeu kaayaan di lemur urang aman. Aman apanan eueuh itu ieu. Si bapa mah ari ngomong teh make apanan wae euy. Tapi kenapa di tempat anu sejen mah acan tangtu aman Pak. Jadi uing kudu buru-buru bisa ya Pak ya. Ulin karuhunan jeung ilmu bapa kabeh bisa kacapluk uing Pak. Bener ya Pak? Lain kacapluk atuh jang, tapi kacangking gitu. Ih, diajar nyarita anu bener atuh taeun teh. Uing ayang-ayangan ubar Pak. Era ay, boga kulit hideung Keling kieu mah sok pada ningali wae Pak. Budak pantaran uing nu aya di lembur mah eueuh anu hideung-hideung teuing kieu Pak jiga uing. Si Keling ningali ke tempat anu jauh siga anu jauh paninengan paromana rada alung bareng jeung tumuwuh awak jeung nambahan umur beuki robah sikep jeung jiwana si Keling malah make ngarasa era sagala rupa ayeuna mah lantaran boga pakulitan anu teu sarua jeung budak biasa anu sapantar jeung manehna nu aya di pilemburan. Sirawing neuteup kanu jadi anakna. Manehna memang bisa milu ngarasakeun kana geteran hate anu jadi anakna. Geus keun bae. Nah, ulah dipikirannya kulit hideung mah jang. Alus oge hideung, kuatan anu hideung mah. Urang teu kudu ngarasa hina jang. Beda boga kulit anu teu sarua jeung batur. Keun bae nya, ulah sirik ku kulit anu lain. Tapi uing ela Pak. Komo budak awewe mah ningali uing teh osok cing harewos. Besok katenge ku uing oge Pak. Ngalamongkeun uing. Ngalamongkeun naon cenah? Cik, ngomongkeun naon tah barudak ambewe teh? Nya jaka cenanya si Keling teh beungeutnan teu goreng-goreng teuing. Ngan kulitna hideung Keling kitu. Amun cicing dina tempat anu poek teh moal katingali naon-naon. Mun make baju bodas teh ngan ukur bajunya wungkul anu katingali. Itu ngaramongna teh Pak. Uing jadi amek jeung nyeri hate ay. Sirawing ngadeuketan ka si Keling nyekelan tak-takna bari terus cumarita. Keling anak bapa. Lamun barudak awewe ngaramong kitu teu kudu nyeri hate atawa ambek ya. Sabab memang kitu buktina kaayaan urang. Inget keneh henteu kana caritaan bapak teh ah? Naon Pak? Keun bae batur mah ngahina oge asal urang ulah ngahina ka batur. Sabab lamun urang ngahina ka sasama, hatina urang sarua ngahina kanu kagunganana. Kitu pancet bapak teh nya. Tah kitu bener pisan Keling.
Sanajan Bapak oge aya pikiran hayang ngubaran teh Jang. Sabab kanya Bapak jeung indung cek Bapak oge eueuh wates wangeunna. Kayan kulit ujang anu kieu teh lantaran pokalna Ki Jarasuki. Jadi ku ijiran Bapak mah tangtu bisa diubaran Jang. Ngan duka teuing naon ye diubareunana? Sabab pangna jadi kieu teh pangaruh tina minyak kadugalan kitu tah. Ki Jaragalan nama euy. Uing jadi kieu ya. Bener-bener manen aja atau Uing. Aya anu ngomong kamari mah Pak. Lamun hayang bodas cenah dikabur keling. Kulit maneh jadi bodas euy. Saha nu ngomong kitu teh keling? Ih, saha? Ku eueuh gawe nu ngomong kitu mah Jang. Terus ditembalan kumaha ku urang. Uing teh ngomong Pak. Sebab Uing inget kana caritaan Bapak. Ulah gampang hambek jeung ulah ngayakeun kaributan jeung barudak lembut. Sabab lain tandingan Uing. Nu matak Uing ngaleos we Pak. Si Rawing nepakan deui tak-tak anu jadi anakna. Alus keling. Hartina urang geus bisa ngalawan geteran nafsu sorangan. Inget keneh henteu kana caritaan Bapak ngeunaan anu aya hubunganna jeung nafsu teh ya? Si keling kerung deui sakedeung, teu lila terus nembalan. Oh, nya. Musuh anu pangberat-beratna nyaeta ngalawan musuh anu aya di jero dada serangan ya Pak. Nya hawa nafsu meureunnan. Hawa nafsu anu bakal mawa cilaka ka diri Pak. Jadi amun kitu mah Uing teh menang nafsu meureunnan Pak. Atuh ripu ari teu boga nafsu mah meureunnan euy. Keling, nafsu lain kudu leungit atawa eueuh dina hirup jeung kahirupan urang. Sabab kodratna memang geus kitu, nafsu tetep bakal aya. Ngan nu penting lain ngaleungitkeun nafsuna, tapi ngadalikeunana. Sabab nafsu tetep dibutuhkeun. Ngan lamun nafsu geus teu bisa dikandali, tah ieu ye anu sok mawa cilaka kana diri teh euy keling. Amun kitu mah Uing geus bisa ngadalikeun nafsu meureunnan, anu matak ngaleos terus teh ambek oge nyapanya. Bener pisan keling. Memang ilaing geus bisa meper nafsu. Alus eta teh keling euy. Malah dina hal ilmu silat ku Bapak geus diterangkeun. Dina waktuna tarung patelak jeung anu jadi lawan kade ulah nafsu nya. Sabab lamun tarung geus dibarengan ku nafsu, tangtu bakal atar dina prakna. Sabab gerak jeung jurus anu digunakeun geus moal matuh dina katangtuan anu sabenerna nya. Nu matak Uing ngalias oge Pak. Sabab Uing inget kana caritaan Bapak euy. Latihan deui Pak. Ulah lila teuing leureunna. Sok urang latihan deui. Sok terus nundutan Uing mah ya. Jadi sok hayang dahar Pak. Nya bener keling. Ari geus tundut teh sok terus lumpat kana beuteung siga Bapak euy. Sok atuh ari rek latihan deui mah keling euy. Geus kitu mah si Rawing jeung si keling latihan deui. Ngan nyedek kawan Ciberang kakara baralik deui ka lembur. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Wan Cipeuting dina kaayaan keur salare, Saraswati guntreng ngobrol duaan jeung anu jadi salaki. Nah, Kang Rawing, kamari mah budak urang teh nya si keling bet meuni matak ngalas ngadengin oge. Eta pada ngadenge caritaan ti budak anu sajena. Untung budak teh geus rada-rada bager ayeuna mah. Cacak lamun galak keneh mah geus loba anu ditandasat meureunnan. Bet abdi oge sakapeung mah sok milu mikiran Kang Rawing. si Rawing kerung netep antep ka Saraswati anu jadi pamajikanana, terus kedal deui lisan. Nah ari kitu aya naon kitu Raswati?
Akang jadi kaget ya. Aya naon kitu ngenan anak urang teh. Nya peda kulitna hideung keling. Henteu lumrah jeung barudak anu sajena. Na bisa diubaran moal kitu anak urang teh Kang Rawing. Nya supaya kulitna ulah kitu. Maksud teh ulah keling teuing Kang. Nya kitu puguh oge jelema mah. Ari ceuk akang mah puguh hese neangan anu hideung cara anak urang teh. Jeung ari nu hideung mah apanan bisa oge kuatan Saraswati. Kuatan naon? Sok kemana wae Kang Rawing mah nyarita teh. Abdi ieu ngobrol teh Kang. Estu bener-bener lain heureuy Kang. Nya akang oge bener henteu heureuy. Pek be anak urang lamun kulitna bodas acan tangtu kuateun bubuligiran. Latihan di sisi basisir. Nu mata hideung-hideung oge kuatan si keling anak urang mah. Tapi abdi sok kuatir ajeng karunya ku kaayaanana. Da puguh beuki gede ajeng beuki ngarti aya nama Kang meureunnan budak teh. Raswati akang oge ngarti. Da sarua atuh akang oge anu jadi bapana, nyanya be kanu jadi anak. Ngan lebah dieu, urang kudu sadar Raswati. Sabab kulit sikeling pangnanepikeun ka kitu teh alatan minyak kawadukan ti Ki Jarasuki anu dibalurkeun teu sirikna ti orok keneh. Nah aku emutan Kang Rawing, moal bisa dipulihkeun deui kitu kaayaan anak urang teh Kang. Ari abdi mah ngemutan teh jaga upama geus manjing dewasa. Cik, rek kumaha anak urang? Mah nyarek tetep kitu kaayaanana. Biheung aya wanoja anu daekeun Kang. Saraswati bener-bener salempang pisan sigana teh ku kaayaan si keling anu jadi anakna. Lebah dieu urang kudu gede hate Raswati. Sabab sanajan akang oge henteu cicingeun ieu teh. Keur mikiran naon kira-kirana piubareun anu kira-kirana bisa dipake mulihkeun kaayaan anak urang. Korban pokalna Ki Jarasuki. Semuhurung paneuteub Saraswati waktu ingetanana kahudang deui ka Ki Jarasuki. Abdi memang jadi ambek kareunakeun Kang. Si Jarasuki bener-bener jahat tindakanana. Anu estu geus ngaruksak lain bae jiwana anak urang anu meh bae mateni kolotna sorangan. Tapi kaayaan kulitna oge ayeuna jadi siksaan pikeun si keling anak urang. Sangeusna ngarti kumaha lakuna kahirupan di pilemburan Kang. Nya geuskeun bae lah. Atuh eta anak urang era campur gaul jeung anu sejena teu nanaon. Apan aya dina si Nyai keur batur ulin mah. Nah bingung-bingung teuing barina oge. Tapi abdi mah ngingetkeun teh engke jagana upama geus manjing dewasa Kang. Nya keun be atuh lah jaga mah kumaha engke henteu kudu dibaca ti ayeuna keneh barina oge. Saha nu nyaho jaga mah anu kulitna hideung keling kitu laris dipikaresep ku wanoja-wanoja anu gareulis. Benar teu. Si Rawing mah tetep be henteu ngarasa bingung-bingung teuing sigana teh. Nu memang geus jadi sifatna satiap nyinghareupan pasoalan. Si Rawing henteu nembongkeun diri bangun anu bingung atawa nganglu. Di dieu memang kapunjulan pribadi si Rawing upama dibandingkeun jeung jalma-jalma anu sejena. Saraswati neuteup antep ka salakina. Kurang panuju sabenerna mah ku sikep jeung caritaan salakina. Tapi Saraswati gancang sadar kana kaayaan yen salakina memang geus kitu sifatna. Nya sugan be atuh Kang Rawing aya wewengan. Da piraku atuh ari ka batur bisa nulungan. Maknya anak sorangan teh bisa ditulungan Kang Rawing. Teuh nya Saraswati mah sok kitu taeun teh. Geus puguh akang teh hoream jadi dukun. Ieu keukeuh dititah jadi dukun awing. Bisa sotenan akang teh lamun ngubaran tatu anu di jero Raswati. Ari nu kulitna hideung sina jadi bodas mah. Ampun taat akang taluk Raswati. Sugan be atuh da eyang Nur Alam teh guru Kang Rawing.
nuju jumenengna kawilang sepuh anu linui wajar sarta dina tempatna Kang Rawing nada wewengan da sok sanaos tos teu aya munggu ari gaibna mah awas sareng lemes Kang manawi ku cara kitu aya wewengan Kang Rawing da ieu mah keur kahadean Kang. Si Rawing katingali kerung caritaan Saraswati memang teu salah sanajan nya dina syariat nama si Rawing acan kungsi tepung jeung Eyang Nur Alam tapi hakikat nama dirina salaku ahli waris Eyang Nur Alam anu geus bisa nyangking ilmu sapinuhna. Tapi dipikir-pikir mah bener tah caritaan teh Raswati akang jadi asa kaingetan ya memang acan tah aya pikiran kadinya mah ngan bisa moal kitunya kira-kirana akang ngayakeun kontak jeung gaibna Eyang Nur Alam. Saraswati beki antep neuteup ka salakina paneuteub anu ngandung pangharepan sangkan si Rawing bisa ngalaksanakeun naon anu jadi maksud jeung tujuanana. Kang Rawing betasa piraku ari Ki Jarasuki pikeun nyorang laku kejahatan bisa ngelakukeun tindakan anu kitu sedangkan Kang Rawing apan Kang Rawing teh mibanda ajen pangarti disaluhureun Ki Jarasuki Kang. Si Rawing nyerenge seuri ngarti kana maksud jeung tujuan caritaan Saraswati nu saolah-olah ngeukehan satengah maksa ka dirina. Raswati memang dina ukuran ilmu ngeunaan hal olah kasantikaan bisa jadi akang leuwih punjul batan Ki Jarasuki. Tapi dina hal tinakan Ki Jarasuki ngayakeun kontak gaib jeung gaibna Eyang Waluki acan tangtu akang bisa nurutannya sabab masing-masing jalma tangtu beda-beda dina keahlianana. Iya anu kudu diingetkeun teh Raswati. Tapi abdi yakin kalawan percaya Kang Rawing baris mampu ngalaksanakeun atau ngalakukeun seperti anu dilakukeun ku Ki Jarasuki Kang. Manawi beatu aya wewengan Kang Rawing margi tetep abdi mah prihatin ku kaayaan anak urang upama engke jagana manjing dewasa Kang. Hak teu panggih jeung kabagjaan lantaran wanoja-wanoja sarieun kumaha meureunna nasibna Kang. Nyah deui nya tapi ulah bari ejeng ngageuri kitu atuh nyaritana. Ka akangna sok jadi lapar ieu ye sok hayang dahar deui ari ningali Saraswati sedih teh. Keun soal eta mah nya engke ku akang bakal dipikiran anu penting naon anu bieu ditepungkeun ku maksud teh ditepikeun ku Saraswati maksud teh tangtu jadi bahan pamikiran pikeun diri akang kitu tah Raswati. Kitu di antarana paguneman antara si Rawing jeung Saraswati anu jadi bahan paguneman teh ngeunaan kaayaan si Keling anu memang tangtu beki taun teh bakal beki gede anu akhirna beki manjing dewasa geus tangtu bakal jadi hiji jajaka. Kacipta ku Saraswati tada teuing sedih jeung nalangsana upama boga anak hiji jajaka tapi taya wanoja anu daekeun lantaran kaayaan pakulitan anu teu parok jeung batur. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Waktu terus lumaku di tahun ka tahun teh ku cara lalakon mah memang henteu karasa puguh ku saking betah-betahna hirup di pawenangan. Ngan meh di tiap-tiap pelemburan ayeuna mah kaayaan teh tenang aman tara kabejakeun deui aya rampog anu ngaranjah ka pilemburan geus pugu nu mangrupa kakuatan gorombolan mangrupa kumpulan jalma-jalma jahat sigana bae eueuh anu ngaguguluan sabab nu jadi guguluna geus tumpur ku si Rawing. Tapi kaayaan kitu teh memang teu bisa lila puguh kangaranan kahirupan henteu salawasna aya dina hiji adegan jeung kaayaan pikeun pangisi pilemburan mah tingtrim jeung tenang teh tangtu jadi harapan sakabeh pangisi lembur. Tapi ari pikeun jalma anu ngukut seuneu amarah
nafsu anu teh oleh hurung jero dadana mah ningali kaayaan tentrem jeung amanah pilemuran teh muwuh bet tetumaninah ningalina. Seperti kaayaan gempar harita anu ayeuna aya di wewengkon leuweung Seredan terus susu neleman ilmu rahasia guruna Darmaji anu aya dina kitab dahana tea. Tetela ilmu anu aya dina kitab dahana teh memang hebat kacida sabab lain ngan ukur ilmu jonggring salaka wungkul anu ditulis tur dijelaskan secara gamblang boku gambar atau tulisan, tapi oge ilmu-ilmu anu sejena anu memang tacan kungsi diajarkan ka Darmaji. Sanajan gempar diajar ngan sorangan dina harti tanpa guru anu nuduhkeunana, tapi kitab dahana memang mangrupa guru pikeun manehna. Katambah gempar memang geus boga dasar ilmu silat anu memang teu bisa dianggap enteng ajen wawasena. Katingali gempar dina luhur batu gede di Uksila, awakna ngahaja di buligir, kumis janggot jeung buukna ngahaja sina panjang, panona rada celong ngelok ka jero, awakna rada begang. Bugu memang kurang dahar jeung kurang sare, alatan terus-terusan neleman esi kitab dahana anu beuki dilatih beuki sumanget poho kana sagala rupana. Gempar katingali dadana baseuh ku kesang neuteup ka hareup sakapeung katingali seuri sorangan. Sakedeung deui tamat sakabeh eusi ieu kitab dahana ku aing diteleuman. Dagoan Siarawi, aing bakal ngayakeun balitungan jeung maneh. Geus teu karasa waktu anu lumaku. Duka teuing geus sabaraha taun aing aya di dieu di ieu patempatan. Bener-bener luar biasa ilmu anu aya dina kitab dahana. Aing yakin bakal leuwih punjul batan Sirawi. Piraku Sirawi boga kekuatan kieu. Corelah cileung. Gempar luncat tina luhur batu cepetna keranan gerakanana pugu. Mun aya nu ningali mah piraku teu kaget. Sabab gerakan gempar memang teu kanyahoan, nyaho-nyaho geus aya di hareupeun salah sahiji tatangkalan anu kawilang gede meh sagede beuteung muning. Duta Suara Karawang 1 Dina jarak ngan salengka katingali gempar ngajanteng nangtung sorot panon mencerong teu ngiceup-ngiceup kana lebah eta tatangkalan. Ayeuna tingalikeun ku maneh Siarawi. Kumaha kakuatan leungeun aing dina waktu ayeuna. Dampa leungeun gempar harita diteunggeulkeun kana eta tatangkalan tea. Eta tangkal kai teh katingali eundur. Geus eureun eundeurna katingali daun-daun nu aya dina eta tatangkalan teh rag-ragan. Anu mata kaget sabab dang-daunan anu rag-ragan teh harita dina kaayaan garing. Hartina jadi kalakai anu semu tutung teu beda ti anu dibeuleum bae. Dina waktu anu singget eta tangkal kai gede teh ngarang-rangan daunna anu akhirna eueuh daun anu nerap hiji-hiji acan. Eta tangkal kai teh jadi beak daunna rag-ragan sarta katingali tangkal kaina oge jadi semu garing. Anu akhirna ngaleket teh kareke lieur upama anu ancur ka jero-jerona eta tangkal gai gede teh rungkad. Eta tangkal kai gede anu rungkad teh jadi hampang teu beda ti jadi lebu bae
mangsara gerakan lemah betengah gubrag aya soraan. Gempar nyerengi seri sorangan bari merhatikeun dampaleungeunna anu bieu dipake neunggel eta tangkal kai gede. Teu munasabah diri aing miceun maneh di dieu lantaran ayeuna kasaktian aing. Geus sakieu hebatna. Gempar mundur ka tukang salengka, terus pasang kuda-kuda sarta ngawangun pasangan, luncat setengah badan bari leungeunna meta ngarupakeun tenggelan ka tempat-tempat anu kosong. Muh mata kaget sabab hawa tenggelan anu dikaluarkeun ku Gempar ngajadikeun daun-daun anu aya dina tatangkalan anu sok padahal jarakna cukup jauh harita rabeng ragragan dina kaayaan jadi kalakai gararing. Ieu kakara hawa tenggelan sia deuleu rawi. Hayang nyaho ayeuna eta batu anu gede anu sok dipake diuk ku aing. Ayeuna bakal dicobaan ku aing ditenggel lebah tengahna. Tenjokeun ku maneh sia rawi kakuatan aing dina waktu ayeuna. Ieu ilmu rongkah roban sia. Gempar luncat deui nyaho-nyaho geus aya di hareupeun batu gede anu ngajentul anu sok dipake diuk ku manehna. Upama ngaleureuhkeun kacape tutas latihan diri neuleuman ilmu dina kitab dahana. Heureub Gempar harita nenggel pisan keuna kana eta batu gede. Batu gede teh ngageleter memang teu langsung ancur. Ngan waktu ditoel ku indung supuna Gempar, kajadianana bener-bener mata kaget. Sabab eta batu gede teh terus muruluk ngebul jadi lebu. Duta Suara Karawang 103,2 Gempar nulak cangkeng memang jauh pisan kekuatan anu dipibana ku dirina upama dibandingkeun jeung kekuatan anu kacangking ayeuna. Hiji tanda eusi kitab dahana memang me bisa kayakinkeun sapinuhna ku dirina. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Rawi Jaka Keling. Lamping pasir nulung kawin taya jalan bisa disorang gunungna ngajegir tepat tiluhur manuk mapan caana berang dina tekad makalangan tumpes segala durjana horeng jawara sajati katentreman harita ngadadak ayah. Si Rawi Jaka Keling. Naskah Yasana Yat-Er, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pangreka musik Rendika MG, pangjejer gawe Dewi Miranti, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. Langit mimiti kibar kaangna taya mega ngahalangan gumulung
Para kanca sadaya, wilujeng kantun.